Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi wilujeng patepang deui sareng acara anu biasa nyaeta uji kawani wengi ieu malam Jumat anu bade uji nyali nyaeta di bumi anu parantos dikantunkeun sekitar 30 tahun. Dina langkung jelasna mangga urang tingalina kalebet. Panginten ieu tengah bumi tah sama-sama salid. Ieu tengah bumi ukuran 2 meter ke 4 meter. Terus kalau buat ieu jaramah dari cenah lantai hiji nya ieu kapunggulna teh bekas kahuluan. Tah, lajeng ka dieu ieu dapur merangkap kamar mandi. Jadinya kamar mandi tuh pas mandi teu digunakeun. Ieu anu bade uji nyali aya nyalira ka peserta uji nyali mangga. Peserta uji nyali. Ujang kawit di mana Jang? Di Garut Pak. Oh, di Garut. Ada melalang Jang? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Ayeuna bade nguji nyali Ujang ieu kenana teh hoyong uji kawani atau aya naon tah? Atau hoyong uji nyali ayeuna di dieu? Yang ngaikeun ka Wanteun. Oh, gitu mohon. Kumargi ieu waktos parantos jam 12. Punten lilina lah saenggal. Ka ieu Jang lilinnya. Ieu lilin, ieu nyana korek ti Jang. Oh, aya tah. Ieu lilin sepengan atau disimpan di handap. Ieu panginten cai nya tah disimpan di dieu nya. Beli Ujang hoyong eut. Ka ieu. Terus ieu bilih haridang, colokeun Jang buka ditu tuh. Ieu kipas. Ieu WC Jang. Hoyong kapang mangga biasa ka dieu. Kita WC Jang caina pindah. Manawi aya keneh da pamit aya mawios. Teu ieu ge. Mangsa kitu panginten ayeuna kangge peserta uji nyali pami aya naon-naon jarios supaya kru sadayana terang sareng anu ningali tiasa yakin gitunya. Mangga ka peserta uji nyali di aturangan. Ka pamirsa anu biasa ieu uji nyali bade dikawitan kumargi waktos penginten tos jam 12 mangga Jang. Astagfirullah. Ya. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Kayak ada yang
Allah subhanahu. Kayak ada suara air. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah.
bagus. Nah, ayeuna Kang bade tumaras jang tadi tah aya nu katingali atau aya naon wae di dieu nu karos kujang. Ya anu bareng mimiti aya nu karos kusim kuring eka hiji aya kalau carancai duka ti mana jolna nu kadua ieu aya barang ti luhur anu ragrag Oh, kirang terang barangna naon-naon mah biasa nes jang. iya mohon dipinu itu betul. Mas aya naon deui teh jang? Iya ya pantong muka nyalira anu yang kayak cai oge asa teraraos Oh, benten Sinya, gitu benten, mohon benten, hawana sinya. rada ageng hari ini teh kumaha teh? ya ieu ge kirang kuninga kumaha kajian tenanana soalna abi tadi kan rada tunduh jadi kan ti dieu nya asalna mah Mohon murah teh balik dia gitu umum kadinya jangnya. salajengna ieu duka naon nu murah ti luhur duka duka kaanginkeun duka kumaha aya nu murah duka naon kitu kirang terang tah soalna abi teu kamana-mana ningali kapayun gitu. Oh, gitu teh. Ya, yang bisa nantinya atur nuhun karena uji nyarina ajang dengan dinyatakan selamat jam berhasil. Segitu simkuring atas nama pembawa acara dina acara uji kawani sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel. Sudah lupa.